pagar eta jambatan katempo aya nu bodas. Barang kuring nepi ka palebah salah sahiji imah rangkai. Malah terus hudang lantaran ninggali di juru kamar aya pocong anu tadi aya di jambatan Cigalumpit. Kade bisi aya nu maturan ditukangeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung tepang ngawanokeun wasta kuring Abah Okas. Umur kuring ayeuna tos genep tahun. Harita keur ngora kuring boga pengalaman dina waktu umur 17 tahun. Nyata waktu harita tahun 1870 genep, dimana pemerintah ngalegalkeun ngeunaan perjudian, nyata nolo jeung loto harita teh. Nepikeun ka masyarakat tergiur ngan nomor, nepikeun kana nanyakeun ka nu gelo, nanyakeun ka dukun, nanyakeun ka kuburan, ka makam jeung jalan. Tah kuring ge kabawakeun harita. Nepikeun ka kuring ge sarua nyangan nomor pengalaman nyaeta ka astana jeung peuting-peuting. Tah eta pengalaman kuring teh kacida pisan pikasieunana. Nepikeun ka ayeuna masih keneh nempel dina pikiran sin kuring. Tah kieu caritana. Harita mah kuring teh masih kakaro umur 17 tahun. Harita kuring boga babaturan kacida dalitna. Kaditu kadieu teh teu oleh babarengan. Ari ngaranna teh si Atang. Sok pada ngalandih si Reungit lantaran awakna leutik tapi ari kawanina mah gede pisan. Boh dina masalah gelut pon kitu deui lamun ngadatangan tempat-tempat anu angker. Lamun teu salah harita teh tahun 1876. Harita pamarentah ngayakeun undian lotre. Mun teu salah ngaran lotrena teh nalo jeung loto. Ari dibukana teh saminggu 2 kali. Upama loto dibukana teh malam Kemis, lamun nalo mah malam Mingguna. Ari dibukana teh sok tengah peuting. Ditayangkeun dina televisi nasional. Harita mah hampir sakabeh jalma kagegeloan. Lantaran hadiahna kacida gede pisan. Sing saha wae anu bisa nebak 2 angka panungtung dibayar 70 kali lipat. Komo deui lamun bisa nebak 4 angkana. Tangtuna wae hadiahna jutaan rupiah. Anu matak loba jelema anu kagegeloan lantaran hayang menang duit loba bari teu kudu ngaluarkeun kesang. Harita waktu poe Kemis, babaturan kuring anu ngaranna si Atang ngajak neangan nomor keur bukaeun malam Minggu.
atas. Kayak penting orang sare di Astana Gede yuk. Orang minta nomor di ditu. Sugan we, iya mah. Ku karuhun anu aya di ditu, orang bisa dibere nomor. Hayu. Sakalian orang hayang nyaho. Nah bener maneh teh jalmana wanian. Ari di Astana Gede teh cenah geuman jeung sangat pisan. Jarang jalma anu wanieun sare di eta makam. Lantaran di dinya mah loba jurigan. Tong barora ti peuting. Beuti beurang oge eueuh nu wanieun ngalanto ka eta tempat. Kajaba lamun ngajajabkeun jalma anu maot. Memang bener, eta tempat teh kacida geumanana. Lantaran loba tangkal caringin anu geus nahunan jeung tangkalna geus jaranggotan. Akarna lula leutik ngarambai nambahan pikasieun. Paselang jeung dapuran awi anu sakitu pajejeutna. Eta tangkal caringin saking ku gedena, jigana kulimaan oge moal katangkep bakating ku gedena. Di handapun eta caringin aya liang ngagorowong ngaguha. Meureunan asup jang limaaneun jelema mah. Harita mah dacan aya listrik ka lembur teh. Jadi paroek keneh. Jaba deui imahna ge acan gegek cara ayeuna. Masih keneh ancal-ancalan. Anu matak upama geus magrib teh tara kadenge aya jalma anu ngalobrol. Anu kadenge teh ngan ukur sora gaang, bangkong, jangkrik jeung cari cangkas. Leuwih geumanana upama geus ngadenge sora manuk bueuk. Sorana uek-uekan. Leuwih ngeri pisan upama geus ngadenge sora manuk-manuk koreak. Sorana pating koreak. Ceuk kolot mah cenah upama ngadenge sora manuk koreak. Eta teh tandana aya juing. Cukup jauh jarakna ti imah ka makam teh. Salian tinggal liwatan tatangkalan anu hariung teh. Jaba kudu ngaliwatan panggalian Gunung Batu. Sedengkeun di Gunung Batu teh loba kacaritakeun jalma anu cilaka. Aya cilakana teh alatan katinggalan batu. Aya oge anu cilaka ti teuleum. Sabab upama usung hujan mah eta panggalian batu teh jadi ngabalong pinuh ku cai. Ka tempat anu dituju teh lumayan jauh. Aya kana sajamna. Jaba deui kudu kukurusukan ngaliwatan eurih anu jarangkung.
mangkaning harita teh teu mawa senter. Atuh leumpang teh talag tolong. Jabade hujan miripis dibarengan ku angin leutik. Bulan harita ngan ukur reyem-reyem. Teu nembongan da katutup ku pihujaneun. Sanggeus saja jalan kukurusukan. Akhirna mah jog anjog ke tempat anu dituju. Nyawe kabuktian sakumaha anu dicaritakeun ku batur eta tempat teh kacida pisan geumanana. Tangkal caringin ngajungkiring gede ngan palebah handapna ngagorowong mangrupa guha. Kuring jeung si Atang asup ka eta guha. Di jero eta guha bersih lalening. Eueuh kalakai-kalakai acan. Kuring jeung si Atang mimiti tatan-tatan parukuyan tina tapas kalapa, mimiti dihurungkeun. Sanggeus surung tuluy dipurulukan ku menyan. Haseupna mani mulak meledung. Seungitna mani melengseng minuhan rohangan eta guha. Rampe anu diwadahan ku daun cau dibuka. Tuluy kuring ngaluarkeun termos jeung gelas 2 tina kantong keresek. Eta gelas nu hiji keur wadah cikopi pahit, anu hiji deui cai herang. Teu poho saterusna tina saku ngaluarkeun rokok gudang garam beureum anu langsung diseungeut. Sanggeus narengse tatahar, terus kuring jeung si Atang diuk meneko bari babacaan ngiriman ka sakabeh karuhun anu aya di eta makam. Sanggeus rengse babacaan, nadak dumadakan karasa seor aya angin ngegelebuk liliwungan. Da eta we dapuran tangkal awi anu sakitu gedena. Mani pating plenoy, pating nareket. Harita hate mimiti dak didu, tubuh mimiti karasa berat. Kulit leungeun ngadadak cangcukan. Pinu kurasa kasieun dina hate kuring ngegerium. Sok sieun ujug-ujug aya juri gebelegedeg di hareupeun lawang guha.
Ari si Atang mah tetap husu tekun bari babacaan. Rupa-rupa sora kadengena geus teu paruh silih baganti. Mimiti kadenge aya sora anu ngagerem handaruan. Bari kokoet kana biwir tangkal caringin. Leungit sora anu ngagerem ditembal ku sora anu ciciri hilan seuri. Meni matak muringkak bulu punuk. Leungit sora anu seuri timbul kadenge aya sora awewe anu ceurik ngagenggeig pikaseniheun pisan. Harita kuring noel ka si Atang. Tang, hayu urang balik. Urang masieun. Cicing. Tah geus mulai daratang. Sugan we mere nomer. Kuring cicing jemput itu kangen tonggong si Atang. Barinya kelan tonggong ngeti peparket. Langit sora-sora anu tadi. Ayeuna karasa bumi asa ngegeder inggeng. Ieu tangkal caringin anu sakieu gedena teh rarasaan asa arek runtuh. Kadenge pating kerekek. Siga ieu tangkal caringin aya nu rek ngarabut. Kuring leuwih sieun. Awakna daregdeg. Kuring leuwih tipe perketnya kelan cangkeng si Atang. Si Atang mah tonggol wae babacaan. Siga anu teu kapangaruhan. Ngan kira-kira jam 2 tengah peuting. Sora-sora anu tadina kadengena rupa-rupa dak dumadakan jadi simpe jempling. Teu kadenge sora jangkrik-jangkrik acan. Hate ayeuna mah jadi regreg. Teu sieun teuing. Tapi nah atuh keur kitu teh teu disangka teu dinyana katingali ti belah wetan tina palebah rungkun awi jelas pisan ujug-ujug aya gulungan seuneu. Anu tadi nama leutik katinggalina. Nah eta mah ari beuki deukeut, beuki ngagedean. Aya sagede bal bliter mah ngagulutuk siga anu nyampeurkeun ka kuring. Harita awak kuring ngagibrig tur nyorocod kasieun daratang deui. Kitu deui si Atang anu tadi nama wanian ngadari geus datang nu kitu mah manehna ayeuna mah awakna jadi ngolesen. Anu saterusna ngajewang leungeun kuring ngajak kabur. Kas, hayu urang balik. Ieu mah bahaya euy. Leungeun kuring dibetot, digusur. Saterusna kuring lumpat bari ku kurusukan. Geus teu nolih picilakaeun, anu penting mah hayang geura nepi ka tempat anu aman. Sanggeus jauh jeung karasa aman, si Atang kakara carita. Lamun urang karatangan ku anu kitu, urang kudu indit. Sabab upama teu kitu, cenah eta teh bahaya.
lamun urang geuna ku eta seuneu, awak urang bakal tutung jadi geheng. Eta teh cenah ngaranna Banaspati. Antukna kuring jeung si Atang balik, bari jeung teu meunang nanaon anu dituju. Ti harita kuring tara ngalakukeun deui lalampahan samodel kitu. Lantaran eta teh kalakuan musyrik, sedangkan ari anu musyrik teh salah sahiji pagawean doraka. Geus moal birek deui lamun nyebut ngaran Kahatek, salah sahiji pabrik anu lumayan gedena nu aya di daerah Bumi Asri Cijerah. Teu saeutik pagawe anu ngadon digawe di eta pabrik. Nu ngadon digawe di eta pabrik Kahatek teh lolobana mah awewe. Ari jam kerjana di shift, jadi aya nu bagian isuk-isuk tepi ka beurang, sarta aya nu bagian beurang tepikeun ka peuting. Lamun parang kagiliran gawe beurang, geus pastina kudu tepikeun ka peuting. Nyaeta pabeurang tepikeun ka jam 11 peuting. Nu digawe di eta pabrik teh lain ngan ukur anu imahna deket jeung pabrik hungkul, tapi na campur. Malahan aya nu ngadon digawe ti luar kota sagala. Nya cicingna mah ngadon ngontrak imah di imah anu teu pati jauh ti eta pabrik. Lamun anu imahna rada anggang mah kadang sok dijaremput ku motor atawa ngadon kana ojek. Kajadian anu rek dicaritakeun ieu aya hubunganana jeung pabrik Kahatek. Sebut we salah saurang awewe anu digawe di pabrik Kahatek. Ngaran anu katelahna teh nyaeta Fitri. Fitri geus rada lumayan lila manehna digawe di pabrik Kahatek teh. Jadi bisa disebut geus pangalaman jeung geus apal kaayaan di eta pabrik. Nya bisa oge disebut pagawe senior. Peuting harita ninggang dina malam Jumaah, geus waktuna para pagawe eureun digawe. Kusabab geus waktuna baralik. Jam 11 peuting geus loba anu katinggali kaluar ti eta pabrik. Fitri oge
Pon kitu deui manehna rek ngadon balik ka imahna. Katinggali Fitri jeung salah saurang baturna lempang bari ngarobrol keluar ninggalkeun ruangan gawena. Dijemput atau rek numpak angkot wae, Fit? Kana angkot Mas, nu biasa ngajemputna ke rada hareeng. Ari kamu sarua rek kana angkot? Abdi mah anu ngajemput, biasa si Kukut. Oh nya atuh ari kitu mah. Sok we atuh nya, kamu ti heula. Abdi hayang ka WC heula. Abdi ti heula atuh nya. Kade geus sepi bisi di WC na anu maturan. Ih. Mun aya nu maturan mah diseblok we, naon hesena. Imas mah langsung keluar ti eta pabrik. Ari Fitri kalah kabalik di ka jero, maksudna mah rek ngadon ka WC heula. Sigana wae kusabab Fitri geus ngarasa biasa, sok sanajan geus peuting oge. Bisa disebut salah seorang awewe anu wanian manehna mah. Sok padahal lamun parang wanci geus peuting di eta pabrik teh sok katinggali rada geeuman. Beda deui lamun keur waktu gawe mah. Sajabat digandeng ku sorang mesin teh nya loba jelema deui. Lamun seug wanci peuting sajabana ti lampu oge sok aya nu dipareuman nya antugna nimbulkeun perasaan anu beda. Mun seug cek jelema anu kakarek ka eta pabrik mah atawa keur pagawe anyar. Kadang lamun keur pagawe anyar mah hayang kacai oge menta dianteur. Moal wani sosoranganan siga Fitri. Rada lumayan lila Fitri aya di WC na teh. Sanggeus kira-kira ya sababaraha menit kakarek katinggali Fitri keluar ti WC. Basa Fitri keluar ti WC, eta tempatnya geus sepi, geus taya pagawe saurang-urang acan, ngan ukur manehna hungkul. Tapi sok sanajan kitu, keur Fitri mah teu jadi keung, teu jadi sieun. Malahan katinggali Fitri keluar ti kamar cai, semu anu tenang bari jeung taya karingrang. Kakarek sababaraha lengkah, malahan can jauh ti WC. Fitri ngerasa aya nu tinggalin di WC. Nya akhirna manehna balik deui rek nyokot barang anu tinggalin teh. Basa Fitri asup deui ka WC. Mimiti aya kejadian anu rada aneh. Panto WC ujug-ujug ngajablog sorangan. Sabab ieu mah panto WC ku Fitri teh ngahajat teh ditutupkeun. Sabab pikirna ngan ukur rek barang cokot barang anu tinggalin. Basa panto WC ngajablog teh Fitri oge rada ngarenjag. Sabab manehna ngarasa reuwas ku sora panto WC anu ngajablog. Basa Fitri keluar di WC, eta panto teh jadi hese dibuka. Panto WC siga aya nu ngonci. Fitri gegedor karena panto bari gogorowokan minta tulung ka satpam. Tapi sok sanajan kitu,
Fitri anu gegedor bari minta tulung supaya dipangmukakeun panto WC anu ngunci tepu puguh, tapi tetep taya jalma anu malire. Sok komo di satpam anu keur aya di pos hareup. Geus pasti nawe moal kadengeun. Kusabab teh anu malire ka Fitri anu kakunci di WC. Fitri jadi rada keheul kana eta kajadian. Fitri oge teu nyadar ujug-ujug ngomong ka mana karep. Fitri anu kerada keheul jadi ngomong suaban. Sugan panto teh ngadon dikunci ku jurik. Dasar we jurik teh meni leureun pisan der ngadon ngunci panto WC. Teu pugu-pugu gerak pan sidik di WC teh keur aya kuring. Sanggeus cacarita sarupa kitu. Fitri oge ngarasa heran sabab ujug-ujug aya kajadian anu rada aneh. Eta panto anu tadina ngunci teh ujug-ujug muka sorangan. Dina mukana eta panto teh malahan katempo siga aya jalma anu ngadon muka ti luar. Ningali kitu Fitri lain jadi sieun. Tapi kalaka timbul sangkaan sigana wae di luar aya jalma, aya babaturan atawa aya satpam anu ngahareuyan ngadon ngunci panto WC ti luar. Fitri keluar ti WC bari katinggali paromana semua anu rada keheul. Manehna sarupa kitu teh sigana wae rek ngadon nyarekan jalma anu ngadon ngahareuyan manehna. Tapi naha bahasa manehna kaluar teh gening di luareun WC teh taya jalma saurang-urang acan. Jajauheun ka jalma anu ngadon ngahareuyan mah jeung deui lamun nya aya jalma anu ngadon iseng geus pasti we kudu masih kena aya di dinya. Fitri teu loba pikir kana eta kajadian. Manehna langsung leumpang rek ngadon kaluar ti jero pabrik. Kakarek ge 2 lengkah leumpang. Fitri nyebakan pundukna sabab karasa ku Fitri siga aya nu ngadon niupan kana pundukna. Fitri oge langsung malikeun awakna ninggali ka satukangeun. Tapi angger taya sasaha. Akhirna Fitri neruskeun deui lengkahna. Can ge jauh manehna ngalengkah leumpang. Fitri ujug ngarandeg sabab jeulina ngadenge siga aya nu ngadon lulumpatan. Kadenge sora suku anu lumpat dina lantai teh jelas kadenge ku Fitri. Tapi angger basa ngahaja ditinggali mah angger teh jalma. Geus kitu kadenge deui aya sora anu ngagerem di satukangeun Fitri. Mun seghal sarupa kitu teh kajadiana ka awewe sejen geus pasti langsung lumpat teh eta tempat. Ngan kusabab Fitri mah ludeungan jeung siga anu panasaran kana kaayaan di eta tempat. Manehna kalah terus nitenan sabudeureun eta tempat. Sabot manehna ninggalian sabudeureun eta tempat. Ujug-ujug kadenge aya sora semu anu aneh kadengena ku Fitri. Fitri oge jadi rungah ringeuh netenan eta sora. Neangan saha ari maneh.
Urang mah aya di dieu. Manehna nelek-nelek di belah mana datangna eta sora. Sanggeus kitu breh katinggali di sagigireun kenca manehna aya hiji makhluk anu keur ngabedega. Katinggali jelas aya namahku Fitri. Di sagigireun manehna aya makhluk leutik sagede jalma kerdil. Katinggali ku Fitri eta makhluk teh kukuna paranjang jeung katinggali siga sareukeut buukna ngarumbai panjang. Malahan panjangna eta buuk teh kagapuy kana lantai. Panjang buukna ngaluwihan jangkung awakna bari jeung panona dekok. Ningali kitu mah sok sanajan Fitri kasebut jalma anu wanian. Mimiti katinggali awakna rada ngeleper. Sok sanajan eta makhluk katinggalina sagede kitu, tapi keukeuh ningali beungeutna pikasieun mah. Matak nimbulkeun kakeueung. Geus maka aya di eta tempat teh ngan ukur ayana Fitri sorangan. Sakomo deui katinggali panona eta makhluk teh mencrong ka Fitri. Malahan saterusna katinggali eta makhluk teh ngadeuketan ka manehna. Fitri jadi undur-unduran ngajauhan ti eta makhluk. Saterusna mah Fitri oge lumpat hayang ngajauhan eta makhluk. Ngeunaha atuh lumpatna Fitri teh jadi teu bisa jauh ti eta tempat. Tayona wae Fitri lumpat teh ngan ukur kukurilingan. Kalaka balik deui ka asal. Anu tungtungna jadi gok deui jeung eta makhluk. Geus aya sababaraha balikan Fitri ngadon lumpat. Leungeun Fitri ujug-ujug ngerasa aya nu nyekel. Fitri ngeureunkeun lumpatna. Bari jeung karasa ngandelan rasa kasieun. Sabab cek panyangka manehna yen anu nyeklan leungeun manehna teh taya lian teh eta makhluk anu aneh teh. Barang manehna sadar nu puguh mah leungeun Fitri teh dicekel ku salah saurang satpam anu kaparengan keur ngontrol ka palebah eta tempat. Satpam oge barang datang ka eta tempat. Rada heran ningali Fitri anu keur lumpat ku kurilingan. Sanggeus jelas yen anu nyekel leungeun manehna teh satpam. Fitri kakarek teger pikiranana. Malahan sanggeus aya satpam di dinya mah makhluk anu katingali ku Fitri oge jadi ngiles. Geus teu katingali deui ku Fitri. Fitri bari hari weus-weus nyaritakeun kejadian anu cikeneh ka alaman ku manehna. Sanggeus dicaritakeun kitu mah malahan satpam oge ngomong ka Fitri ngeunaan makhluk anu tadi nembongan nyaeta pisan makhluk anu disebut jenglot kahatek. Sigana wae eta makhluk teh bisa disebut anu ngageugeuh eta pabrik. Nyaeta pabrik kahatek nu aya di bumi asri Cijerah. Boneka tercinta
kunci.